Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun dasar ajangna yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka janganlah udah minta lagu hariring kuring tapi hayang dikawihan kuneng euis Ratnasih ceuk si Dewala atuh ger nulalajo moyeg deui tuda lagu eta teh keur meujeuhna populer kolear nyi eus Ratnasih ngawih hariring kuring mani siga nu angin-anginan. Dumeh guguritan lagu eta teh namleg pisan jeung kaayaan hate nyisinden mangsa harita. Duy kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Barang dina rubuhna lagu nu biasa didin ngalokan bari ngengklokan bet jempe manehna ngan saukur calangap we arilas asa kasuat-suat kula lakon dirina tapi najan kitu kaburu disabet manten ku Mang Odi di antara nu lalajo dihareupeun pisan dalam aya jajaka nunggut-unggutan bangun kataji ku ngawihkeunana da mani peler-peler we ngadengekeunana teh sarta sanggeus beres lagu hariring kuring. Trat eta jajaka teh nulis dina kertas sacepir. Bus dikana amplopkeun bari diasupan duit. Kojengkang kahareup song dibikeun ka Kidalang. Ku Kidalang dibuka sakedeung. Tuluy dioperkeun ka tukang ka Nyi Euis. Sarta tekung sila pok Nyi Euis ngabewarakeun. Saparantos lagu hariring kuring nu nembe kasangakeun sumangga ayeuna urang teraskeun kana lagu Cika Pundung ger atuh nu lalajo keprok ting saruwit galumbira eak-eakan silih sigeung jeung pada baturna dupi lagu teh ditujukeun kanu kagungan hajat sareng urang kalih nu disepitan kintunan tipa dadang gebeg Nyi Euis ngagebeg dumeh ngaran eta teh nu dina waktu-waktu ieu keur dipika inget aya teh dadang nu bareto mika hayang aing kitu ceuk gerentos hate Nyi Euis bari rarat-reret ka palebah para ondangan nu dihareupeun panggung wayang jeung eta deui menta lagu teh Cika Pundung. Nyi Euis lenga-lengo kawas nempoan nu menta laguna. Ari dadang mah nu menta laguna kalah tungkul we.
Henteu daekeun nemongkeun beungeut api-api nyonyo bensin we. Sabot kitu, Kang Oyeng tukang rebab. Geus sengek mere pangkat. Sarta ditema ku Saron jeung saliana. Atuh, palear bae Nyi Euis ngawihkeun lagu Cikapundung. Irit batandaek mudar geluh. Kanca dangu sadayana. Dina lebah ngarubuhkeun lagu nu dikawihkeunana. Nyi Euis rada lalaunan ngucapkeunana. Dumeh bareto kungsi nyarita ka Dadang. Yen cenah Nehi dicandung. Nya kitu deui Dadang nu masih keneh ngeluk. Dina lebah Nehi dicandung mah make neuteup ka lebah Nyi Euis. Hatena teu pupuguh ngadon ratug teg-tegan. Sanggeus tamat kawih Cikapundung, torok-torok deui ki dalang nakol kotak ku cempalana. Gamelan beuki laun, antukna reg eureun, der ki dalang nuluykeun hanca lalakonna. Sabot dalang keur ngahanca lalakon nu dipedar. Nyi Euis mah panonna teu boleh bular giler, anu antukna prok pateuteub jeung panon Dadang nu neuteup kalebah panggung. Itu hieu pada ngageter. Nyeh Nyi Euis imut sarta ditema ku inguk Dadang tina korsi. Kanca dangu tisaprak panggih deui dina panabeuhan. Nyi Euis hatena jadi inget bae ka Dadang. Anu bareto kungsi kumanehna ditolak ka hayangna. Nu bongan ngabohong, nyebut-nyebut henteu boga pamajikan. Cenah geus diserahkeun, ari pek teh panggih. Dadang kererendengan we jeung pamajikanana. Kaciri nungtun budak nu sarupa deui. Kitu deui Dadang. Tisantasna lalajo wayang golek di ondangan tea. Hatena ngarasa henteu tentrem. Da meuni dedengeun bae. Nehi dicandung teh. Ari ayeuna manehna sasat aya jalan komo meuntas. Dumeh pamajikan Dadang geus heubeul tilar dunya sarta ninggalkeun anak hiji lalaki umur 4 tahun. Tapi najan kitu, hate Dadang masih tacan yakin Nyi Euis daekeun. Dumeh manehna boga anak tur leutik keneh. Beuki wari cicing jeung ninina. Bogo, mun nilik harita mah basa dina undangan teh neuteupna Nyi Euis teh sasat tetep nu ngandung harti. Nganaha mun teh mah disampeurkeun deui kira-kira narima atawa moal. Kitu gerentos hatena Dadang anu sababaraha poe ieu jadi marojengja. Dina hiji mangsa Dadang jalan-jalan ka alun-alun. Harita teh wanci pasosore. Nah atuh anak gok teh jeung Nyi Euis heg nyorangan deui. Manehna oge keur jalan-jalan bari nempoan etalase toko-toko pakaian. Baranggok pasang rok pisan. Dadang ngajengjen bari neuteub. Nyi Euis ge ngajengjen bari gumuyu ngajak imut. Aturan is. Cek Dadang pondok bari nyeh seuri. Hatena deg-degan. Ngadak-ngadak ratug tutunggulan. Sunuhun. Pokna agak eugeuk. Nuju baranya gitu is. Dadang nanya deui ayeuna mah rada teger. Dengan adak make aya hate beuki wani. Henteu. Ieu mah ninggalan we. Pokna deui bari imut. Geuning nyarira bae atuh. Na teu sareng pangawalna. Nasaha kitu nu gaduh pangawal. Euis balik nanya neutipna seukeut. Oh, manawi teh. Dadang ngabajing leutik
Kalamas kalemes, dumeh tadi ngabadil euis. Geuning nyalira bae. Na teu sareng. Tekebat euis nanyana. Teu sareng saha. Walon Dadang bari malik nanya jeung api-api teu ngarti we kana maksudna euis. Sumuhun. Sareng nu kapungkur penak teh. Mawi. Upami percanten mah. Anjeunna teh parantos ngantunkeun. Baru. Terus ngantunkeun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus nami. Menit aya wartos-wartos geuning. Euis ngadak-ngadak ratug hatena tutunggulan teu puguh. Nepi ka manehna sorangan teu ngarti. Naon pangna timbul hate kitu. Da bareto mah make mung panggih. Malah mun seuk pajonghok teh boga rasa cua. Teu kanyahoan kumaha obrolanana satuluyna antara Dadang jeung Euis Ratna si harita. Dan nu sidik maranehanana tuluy laleumpang bareng parendeng. Bari teu weleh cacarita bangun jongjonaker. Is bade teras angkat ka mana ieu teh? Dadang nanya bari ngareret ka Euis anu leumpang gigireunana. Nya bade wangsul atuh datosonten teuing. Pilih pun biang dedeupeun. Temalna sarta red ngareret sakilat ka Dadang nu kabeneran keur ngareret keneh. Nud. Hate Dadang ngadadak oyag deui. Karasa dina dadana ngaheab panas. Anu joalna ti jero. Rai. Beungeut nyiak ngembang wera. Bareurem. Asa kapergo. Dumeh bieu rada anteng neuteup. Nah gitu Kang Dang. Kang naroskeun sagala. Euis jadi wanter ayeuna mah. Henteu. Namung upami moal ayana naon mah nya hoyong nganjang we ka ditu. Ceuk Dadang bari jongjon leumpangna. Ti dituna meureun diplomasi. Nada ada rompok Euis mah. Teu anjing galak. Walon Euis bari imut. Atuh Dadang oge jadi seuri deui kapi asem. Mana naon gitu apa sareng emak di bumi is. Upami Kang Dadang nganjang. Dadang kawas nu hayang yakin. Moal arina naon mah. Da pun bapak tanapi pun bian oge. Para galak katamu mah. Asal kanu Teu kebat kaburu ditempas manten ku Dadang. Asal kanu kumaha gitu is. mohon asal katamu nu bager we. Nah, Kang Dadang teu bager kitu. Duh ka ayeuna mah. Mun upami kapungkur mah pantol heor. Puguh-puguh di bumi aya nu ngantosan. Nyarioskeun taeun. Padahal mah geuning kagungan putra. Ceuk Nyi Euis bari ngabalieur jeung semuja motrot pikasonoeun. Euis mah sok ngagugat-gugat anu tos kalangkung. Dadang semu kalamas kalemes. Sieun Euis katutuluyan. Dumeh bareto rumasa tolo heor. Ka Euis nyebutkeun anak lelengohan padahal keuridu. Idah leres geuning pamegat mah nya. Sok paleh kaing nyalira. Ceuk Nyi Euis bari ngadilak. Dadang teu nembalan. Geus ngarumasakeun. Yen manehna bareto kungsi ngabohong. Jongjon we manehna leumpang. Kitu deui Euis henteu cacarita deui. Itu ieu pada ngabedeb jarempe. Barang leumpangna geus nepi ka tungtung jalan Asia Afrika belah kulon lebah stopan. Reg maranana areureun bari silih reret. Nyeh pating belenyeh sareuri leutik. Is urang kana beca we atuh yuk. Teu langkung Kang Dadang. Wes mangiringan we. Pokna ponok. Sanggeus kitu Dadang nawar beca ka jalan kebon kawung. Kelila jadi celak
maranehna tarumpak beca muru ka imah Nyi Euis. Sajongjongan dina beca taya saurang anu nyarita sakemek-kemek acan. Dumeh boh Euis, boh Dadang. Hatena kebek pinuh ku kagumbiraan anu teu bisa dikedalkeun. Ku kitu teh mah. Moal teu kitu. Atuh da hate Nyi Euis nu kiwari keur kosong. Dumeh hubunganana jeung Didin sasat jadi duduluran. Ayeuna rek kaeusian deui ku Dadang. Anu memang tibareto oge geus aya hubungan. Ngan kulantaran aya halangan, Patali jeung Dadang ridu. Kuis kapaksa ditolak. Tapi lain ngandung harti teu bogoh. Kitu deui Dadang. Anu akhir-akhir ieu hatena ngarasa sedih jeung kosong. Dumeh ditinggalkeun ku pamajikan. Anu sasat keur neangan panghibur. Ayeuna nyai-nyayan deui. Sugan jeung sugan. Nyi Euis kauntung tipung katambang beas. Kalaksanakeun pamaksudan. Anu memang geus heubeul jadi kandungan hatena. Anu bareto kung si pegat kiwari kahudang deui. Sadatangna ka imah Nyi Euis, kasampak di tepas imahna, indung bapana keur araya dariuk. Di tadi lengok deui ngaliekan anakna. Dumeh ngarasa hariwang, bisi ulina kamalinaan, kawantu ka anak awewe. Barang rong heap, Euis datang bari dituturkeun ku Dadang. Indung Euis noel ka salakina. Atuh, nu ditoel kaget. Tara-tara tisasari, anakna babarengan jeung lalaki anu teu wawuh. Sahanya manehna teh? Si Euis teh geuning babarengan jeung lalaki. Kami mah asa-asa teh. Ceuk pamajikanana bari teu oleh neuteup kanu anyar datang. Yah, kateuing atuh, bapak ge teu wahyu. Pokna pondok bari mureleng hayang sidik. Nah Euis, ulin teh menikah malinaan teuing. Sakieu geus buri teh karek jol, pasti mana? Indungna nanya bari nangtung di loang panto. Wah sutira rencangan mak. Hari di jalan tepang sareng Kang Dadang. Ngetras mangajajapkeun. Walon Euis bari aluman alimen ogo, lengeh seuri ka indungna. Ai. Ieu teh Den Dadang. Teu kebat, kaburu Dadang nyolongkrong ngajak sasalaman ngasongkeun leungeunna. Gap leungeun Dadang jeung Bapak Euis patarema. Didinya terus nyolongkrong ka indungna bari pokna. Damang Bu, cek Dadang bari sorana geter. Wah, sawangsun Aden, kumaha daramang di bumi. Cek Bapak Euis. Dumeh ayeuna mah inget yen nu bareng jeung anakna teh Dadang. Nu bareto kungsi nganjang sakali. Tapi plengles be. Da ku Euis dicaram datang deui lantaran cenah boga anak pamajikan. Mangga tuling ya Den. Euis, canak atuh kalebat. Cek indungna bari ngaleos ka jero imah sarta dituturkeun ku salakina. Sup Nyi Euis ti heula. Atuh Dadang ge milu asup ka jero. Gek dariuk dina kursi di tepasna. Anggeus merenah, Nyi Euis permisi heula rek ka tukang. Ari balik deui nanggeuy baki dieusi ceun teh 2 gelas sarta sok diteundeun dina meja. Mangga tukang Dadang, ngaleueut ka dinya. Da, Euis mah teu aya nanaon. Anu sae mah ditua di bumi. Pokna bari imut jeung ngadelek. Kalawan teu dimanggakeun ngadua kalian, regot bae. Dadang nguyup cain teh susug eulis. Sanggeus kitu der we ngobrol uplek. Itu ieu pasang pitapak ku omongan. Sangkan laukna beunang caina herang. Ku kitu teh mah. Sok sanajan Nyi Euis tacan kungsi boga salaki. Tapi ari ngalaman boga kabogoh mah geus 2 kali. Anu matak ayeuna kacida hati-hatina. Boh dina nyarita atawa rengkak paripolahna.
nya kitu keneh Dadang. Kulantaran bareto kungsi ditolak, dumeh Nyi Euis nehi dicandung. Atuh dina nyaritana oge, make cara diplomasi cinta anu matak gregeteun Nyi Euis. Sasaatna hayang nebus ka erana bareto dumeh nampik. Ari ayeuna hatena jadi pas lantaran ngadenge yen Dadang ditinggalkeun ku pamajikanana. Piraku sugan make ngabohong deui onaman. Komo kiwari mah apan cenah maot. Kumaha ayeuna Is? Ceuk Dadang teu kebat, maksudna mah ngolongan kaayaan hate Euis. Telangkung Kang Dadang. Euis mah istri, teu tiasa aya kahayang. Asal Kang Dadang nawe leres-leres. Walon Nyi Euis bari ruk tungkul, ngucel-ngucel tungtung kabayana. Harita mah Nyi Euis kacida pisan bedana jeung waktu basa peuting nya hareupan didin. Manehanana ngarasa kaduhung, totorosol teuing, hayang meunangkeun didin. Batur sapanabeuhan, sakaresep, sakaduka dina seni. Tapi kiwari mah jigana Dadang anu kitu teh. Nu matak Nyi Euis sasat tahan harga. Is, Kang Dadang teh ayeuna nuju kosong hate. Upami teh mah Euis keur sangubaran Kang Dadang anu nuju udur. Teu kinten Kang Dadang nganuhunkeunana. Teu kebat nyaritana ngargo dumeh ti korona seuseut. Ayo Euis mah kumaha apa we sareng emak. Upami Kang Dadang bade leres-leres. Langkung sae sasahuran we ka apa. Walon Euis lalaunan, satengah ngaharewos. Ya, nuhun atuh Is. Iraha kinten-kintena Kang Dadang nyuhunkeun Euis ka apa sareng emak. Dadang beuki wanter we, asa geus karigep we mun ngalalauk teh mah. Itu langkung Kang Dadang eta mah bade iraha oge. Atuh, sanos bade ayeuna oge nya mah gawe. Walon Nyi Euis bari neuteub seukeut hayang nyaho ketakna Dadang. Kumaha kinten-kintena apa sareng emak moal nanaon? Upami Kang Dadang nyuhunkeun Euis. Dadang nanya deui, hayang yakinkeun. Sanes apa emak? Sareng Euis na we nu kudah ditaros teh. Namun kinten-kintena Kang Dadang teh moal ngaraos hina upami kapala Euis. Ceuk Nyi Euis ayeuna beuki wanter. Ngodok jero-jeroanana hate Dadang bangun nu nyereg. Duh Is, sing percanten. Kang Dadang mah tangtosna oge moal ngarasa hina. Malih upami teh mah Euisna kersa teh sasat meunang hiji kabagjaan. Duka upami Euis mah. Dadang malik neuteub. Mohon atuh. Ceuk Euis pondok. Sarta leos bae ka jero imah. Duka naon nu dicaritakeun ku Euis ka inung bapana. Da teu kungsila kurumuy we inung bapa Euis ting torojol nyalampeurkeun ka hareup. Sarta gek dariuk ngariung opatan. Tepanjang nu dicaturkeun kumaha carana bapa Euis nanya ka Dadang jeung Euis jenisna. Tapi harita katempo beungeut nu opatan marah mai bangun anu saruka. Ari apa mah Den Dadang, kasaha-saha oge. Euis teh nyamung saukur sambung dua. Da Euis atanapi Den Dadang parantos kagungan pamilih ku anjeun. Asal Euis na bae puruneun. Kitu pok-pokanana bapa Euis nu dihaminan ku indungna. Kanca dangu sadayana. Kira tabuh 10 peuting. Kakara Dadang mulang. Kakara Dadang mulang ka imahna. Bari hate anu bungangang gumbira taya papadana.
hate anu tadina karosong teh sasat kiwari kaeusian deui. Nya kitu keneh Nyi Euis. Anu tadina sasatna raheut hate ku Didin, ayeuna mah dumadak ngarasa, ayeuna mah ngadadak ngarasa lipur raheut teh mimiti kalimpudan ku kabungahan. Kang Dadang, sugan teh rek terus kanya nyerian. Geningan ayeuna manehna ngurunyung deui, masian hate aing nuker gering. Tapi aing teh meureun boga anak tere hiji. Keun bae. Batan di Candung mah berharaid teuing. Kitu gerentes hate Nyi Euis harita, samemehna reupeurem sare. Kitu deui Dadang, geunah hate pasemon anu tadina surem cakueum teh ayeuna mah leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Kali ini kurasa asih Nyi Euis. Paingan cek dina hatena, peuting tadi ngimpi aya nu mere batu ali. Si horeng si mana horeng bakal panggih jeung Euis. Brengeh manehna seuri koneng ari ras bareto kung sinampik. Sakitu dirarah ririh, Nyi Euis tetep nolak, malah siga nu kacida cuana. Ari ayeuna kalawan teu kudu diolo-olo. Nyi Euis leah manah daekeun teu kudu dielek-ketek atawa dibibitaan. Dasar geus kudu jadi milik aing meureun, mana kitu oge. Tapi nah kira-kirana bakal nyaaheun gitu kasih Tedi. Mangkaneng budak teh ogo. Piraku sugan. Da tadi basa ditarek hareupeun bapana. Manehna mah cenah asal ulah di Candung we. Hanas anak-anak kitu sadeui nu ngurus. Ceuk gerentes hate Dadang. Kanca dangu sadayana, saha teh ari Dadang teh. Ari umur nama kacek 8 tahun jeung Euis teh. Dadang nincak 28 tahun, ari Nyi Euis cenah panceg ayeuna teh 20 tahun. Demi digawena najan leuletikan oge boga pausahaan sorangan. Nyaeta kana material kayu. Sedang rupana mun teh mah dibandingkeun jeung Didin meunang rada kasep Didin. Ngan Dadang kawantu pangusaha. Boh cara makena, boh gayana bisa disebutkeun leuwih. Sabulan ti harita tas tepung di alun-alun. Kalawan teu direnceng-renceng anu luar biasa. Dadang pruk kawin ka Nyi Euis. Bari diiring ku kadoa ti kolot-kolotna. Dua pihakanana. Atuh kitu dina mangsana kawin. Kabeh babaturan sapanabeuhan Nyi Euis pada daratang nerungkulan. Malahan Didin oge aya. Istuning teu jiga-jiga. Tadina aya anu-anu. Salian ti manehanana duaan mah nulian taya nu nyahoeun. Basa keur nungkulan Nyi Euis kawin ka Dadang mah hate Didin istuning taya rasa naon-naon. Ras kadulur teh sanyana. Komo barang mireungeuh pangakuan Dadang jeung Euis anu nyebutkeun yen Didin teh cenah lanceuk kukut. Tapi sanggeusna Didin balik ka imah, sapeupeting manehna meh teu daek reupeurem sare tibra. Lantaran nyolok bae ka Nyi Euis nu ayeuna geus dipihukum ku batur. Didin make boga rasa kaduhung sagala. Kulantaran kitu pisan hatena jadi teu tentrem, rusras
loba kainget. Malah make inget baik ka urang Sukaratu. Dulur sabrayna nyaeta emas nu aga kiwari geus aya nu boga. Sapeuting Didin guling gasahan samar koleseh ariras ku nasib dirina. Anu bongan sorangan sok api lain cemi beuki. Isukna isuk-isuk keneh geus kencring we indit ka padaganganana di jalan Jatayu. Biasa ngadon dagang di dinya. Manehna nanggung tanggungan parantina. Tapi sakitu babaturanna pahibut jual meuli, Didin mah teu pati puruneun. Kawasna teh inditna oge tamba purwakadenda we. Dati sabarang jolna oge geek we diuk dina jongkok Cikopi. Bari ngahaneutan beuteung ku kopi pahit. Nah jang Didin, bet nganyari teuing. Nganggo ngaleut kopi pahit. Cek Bi Oja tukang kopi. Mohon Bi, ieu tarunuh. Manawi we ku kopi pahit mah leungit. Walon Didin bari seuri maur. Pahala kitu landong tunduh jang Didin. Naon kitu Bi landongna upami tunuh bae teh? Kulem kira sing tibra. Engke oge jahagjag, cenghar deui. Hehehe, dedeh. Pokna nyikikik seuri. Ah, si Bibi masuk hareuyan. Sugan teh sanes ngalawak. Walon Didin bari ngaregot kopina sarta kop kana kue bolu. Kunaon cenah eta teh Bi Oja Didin teh. Kang Oyeng mairan satengah ngagonjak ka Didin. Teh cenah jang Oyeng, jang Didin teh. Tarunuh, milari ranongna. Recek bibi teh, nyakulemkeun we, engke oge cenghar deui. Bi Oja nyikikik deui seuri. Atuh Didin ge milu seuri. Duh meh Kang Oyeng ngabarakatak. Yeuh, nu matak ceuk akang ge Didin mah. Kamanigan. Geus aya lauk asup kana bubu. Hayo dileupaskeun deui. Ari geus beunang ku batur. Bet ngadon di pikiran. Keun ayeuna mah da geus kaliwat. Bongan urang api lain. Anggur mah neangan deui we lah. Kang Oyeng mah sok katetrasan. Abdi mah teu mikir eta. Mikiran sotenan ieu we usaha bet asa ti iseunaker. Walon Didin ngabantah, tapi dina hatena mah seuri koneng. Ku tante, ngemutan nikah kamari jang Didin teh. Itu udah dilelebar ku batur we. Manis sakitu manisna, keur geulis teh. Katami sorana deui. Mun seuk bibi lalaki, moal leupas deui. Keur mah geulis jadi sinden. Pangarahna ge, sinden mah ageng. Mun urang ngarah 1000 teh saminggu. Bari ngalalentuk di subuh-subuh nepi ka sore. Ku pangarah sinden mah sapeuting teh 2-3 ti keleun urang. Nu matak sinden mah sararenang bala leunghar. Cek Bi Oja bari ngaheruk. Dumeh manehna ngabandingkeun bebeunangan daganganana jeung penghasilan sinden. Dasar we Didin mah. Bodoh teh dibeakeun ku sorangan. Batur mah neangan hayang boga pamajikan nu bisa ngabajuan teh. Ceuk Kang Oyeng bari nyarengeh seuri. Sarta geek we manehna oge diuk dina bangku. Tuluy pesen citeh pahit. Nah jang Oyeng, tara-tara pesen teh pahit. Teh bet pararait bae nya. Bi Oja rada baeun. Dumeh kahayang nama Cikopi atawa nu manis. Komo mun kopi susu. Yah nu mah Wibi can kekingingan ye. Aya ge bieu barang mani pajurewat sepotong sewang.
Teka bagian abdi mah. Ongko barang gitu kata dia lah susah ngajual lagi. Pokna. Nah nu bieu teh make susah dijualna. Nah biasa we. Nu nyaripan calana jeung kameja bi. Ngan tos layu pisan. Walon oyeng bari pelenyun we udud jarum. Kang Yeng. Abdi bade ti payun we nya. Ieu geuneng bet ti parurun dagang teh. Ceuk Didin beri cereng we mayar kopi pahit. Reos we ini nanggung tanggungan bawana. Sadatangna ka imah, sirikna teu meubeuteun maneh we kana bangku pangsareanana. Salian tinggal satunu bati tinu hajat teh. Oge pikiranana henteu tentrem loba kainget. Nyoreang nyawang zaman ka tukang-tukang. Meuni kacipta keneh. Manehna keur tunggu sawah di saung. Bari ngagelik nyuling lagu karesepna hariring kuring. Sedeng angin sawah nu ngahiliwir masih keneh karasa kumanehanana. Isuk pageto mah. Di mana geus salse rek nyilang heula balik ka lembur. Ngarasa sono. Kanu jadi kolot jeung itung-itung nyalayakeun we heula pikiran ulah karusut rarudet teuing kieu. Gareuntes hate Didin. Breh deui. Dina ingetanana saung ranggon tengah sawah. Sedeng parena keur sumedeng koneng. Maneruh ruy, ruhai ti kajauhan mah. Teu karasaeun deui ari geus aya niat kalembur mah. Reup bae Didin sare tibra naker. Aduh kanca. Cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.